sebenarnya apalin maksudnya anu di rumah sakit soreang teh itu kumaha caritana teh aya nu ngalahirkeun aya nu rek ngalahirkeun dibawa ke rumah sakit eta salatina teh aya cek salatina mah di rumah sakit teh rame biasa jelema kayak tukang ieu obat suster obat dokter cek salatina mah eta teh titinggalianana mah di rumah sakit eta teh normal biasa loba jelema aya dokter suster ka tukang ieu jelema rame dibawa ka dinya dibawa ka dinya ka salatina mah jadi teh keluar eta teh jam sabaraha tengah putih ngaranna asup ka dinya gitu asup ka dinya teh cenah rame coba jelema di jero mah salatina teh geus satinggalkeun dan ditangani ku dokter ini teh ngopi ya di luar oh salatina mah ingit di luar ngadagoan gitu ngopi di luar ada ngopi pamajikanna di jero ku dokter eta ku bidan gitu nya di luar ada ngopi ayo nanya oh di luar teh ngobrol gitu jeung tukang nasi goreng tukang dagang ngobrol nya salahna teh naon coba di dieu mau nuju naon di dieu bapak gitu oh istri abdi ngalahirkeun cenah gitu ayo pas itu gimana oh di bejaanku tukang nasi goreng teh itu rumah sakitnya kosong gitu oh ke ngopi teh langsung lompat saja loh ke rumah sakit gitu sorangan tapi dari sabang kita cenanya Oh my god. Oh jadi pas kajarote udah maturan bapaknya eta itu salah kira oh pas diterang teh pemajikan teh geus ngalahirkeun geus bersih salamet gitu tapi aya dokterna oh lain itu salatina ningalieun teh tapi untuk pararawat itu acara raang jadi disusul teh emang caang kayaknya gitu pas di teang teh nggak selamat gitu pemajikan nanti nggak sebojong nantinya cenanya laporan ke sapam laporan ke rumah sakit memang ditahan ke rumah sakit asli oh istrinya mah langsung dibawa ke rumah sakit asli ayahnya kagak dianuk itu bener ya aneh asli asli pokoknya menjadi kedua ramen asli itu bahasa bulan naon itu kagak dianuk lagi ayah 3 bulan yang lalu orang jauh orang Cililin bawa ke soreang tapi lamun bener eta sabana saning jin gitunya
berarti jin eta bagernya tadi kumaha berarti nyata yang